warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Welcome back to my channel, channel ASY Tutorial. Tutorial segala tutorial. Aduh, padahal mah itu nyian videona ngada bawa videona dina sawaktunya. Tapi ku sabab diuploadan teh sawaktu. Jadi aya openingna gitu nya. Tapi kendai lah. Kumaha nyeun nya. Aya we. Tah, aina video nu terakhir jangan dina tutorial ikut Sunda ya. Aina nu terakhir nyata bade tutorial ikut Sunda Chandra Sumirat atanapi di dia mah baris kolot, ikat baris kolotnya duka sami duka tapi mirip kayak gitu bentuknya teh ya. Ya rada sesah ya mah ya, rada sesah ya. Nah, cara ngeramal nah ya ente dilipat-lipat cara nu video satu acana cara gaya-gaya sanesna tapi mah diikat-ikatan di biasa di eta wae di kitu ya, sambarang lah itu nama sambarangan wae ya. Nah, pamintos ina kieukeun ari ngikeut nama sami wae sih ya gitu. Nah, sekarang enak ini kita terus nu ieu na diselapkeun ka dieu tah nu anu ngawir ieu na tanya kapayuna segitigana di ka luhurkeun ieu tarik pengkerkeun. Nah, atau si pengkerna talikeun we supaya nahan. Pamiatos ayeuna urang rapi-rapi ya, rapi-rapi kita atuh udah payunan ya. Ieu dalam video na rada kaluhurkeun urang rapi-rapi. Si ieu na teh dirada kalebetkeun tah nu ieu na ya, dirada kalebetkeun kena imawang belajar deui nya ka sesepuh atau ti baris kolot di dia soalna rada sesah ya mah bikin bang tutorial bareng lah sareng eta sareng sesepuh ieu teh kada rapi ieu teh. Pamiki itu kan ya terapi ya mah udah rapi-rapi we kalebetkeun gitu. Mirror ya. Nah, pamiatos jadi lebetkeun nu pangkerna citalina nu ieuna nu hiji deui ieu lebetkeun tapi rada diacungkeun. Nah, kieu. Duh, tepat rapi kan. Wias lah. Nah, kurang leuwih sapertos kieu. Ya.
kan mah sing rapih weh bikinlah belajar deui. Nah, ieu nyata iket Chandra Sumirat kurang lebih sepatos kieu gitu nya. Kumaha kasep teu ya nu nyungcungan dah aya nu ngamiran gitu udah gampil lah asal eta asal mindeng ngange nya dina sali dintenna pasti apal gitu. Mungkin lah gua ngadamel video khusus gitunya mungkin sareng ahlina. Nah ari mah kan si Abdi mah sami bae masih eta masih kene diajar gitu dari di lemur mah ngangona di lemur Abdi mah ngangona nu praktis gitunya. Duh kan ya resot duh tos kieu duh kasep teu katinggalina kasep meureun kasep pakuda. Nah mung sakitu wae meureun dina video nu ayeuna kieu dilajeng deui dina video-video nu sanesna gitu nya. Pertama dina tutorial ikat Sunda ge teu acan rengse meureun kieu aya khusus gitu nya. Aya part khususna mungkin sareng nu sanes gitu. Mung sakitu meureun nya hayu wae sampurasun hatur nuhun anu tos like ataupun subscribe jeung tos nonton video ieu gitu nya. Mugia tiasa manfaat kangge urang sadayana gitu. Hatur nuhun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.